فليتفضل إليه بالحرمة. طلع البدر علينا بسنيات الوداع وجب الشكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih kuat? Setengah 11 sampai jam seberapa? Kamu nanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'zinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamat turusu wasutur li'uyunil alfadi maqama bayadiha wasawadiha amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rubba abidin
jahilin wa rubba alimin fajirin fahzaru. Wa qala aydan ya ayyuhan nas khudhu minal ilmi qabla ayyuqbadha wa qabla ayyurfa'a minal ardi. Wa qala al-imam Ghazali fi kitabi minhajil abidin wal ajabu kullal ajabi min arba'atin ahaduha min akilin ghairi alimin wasani min alimin ghairi amilin wasalis min amilin ghairi mukhlisin warrabi' min mukhlisin ghairi khaifin. Anu dipihormat sareng dibanggakeun panitia pengatur acara atana PMC. Mudah-mudahan wallah sing dibarokahkeun umurna, sing dipanjangkeun sareng diberkahkeun milik rizkina, disehatkeun badana. Amin ya Allah ya Rabbal. Terutami para kiai, para kasepuhan, wabil khusus para dewan guru, para kiai-kiai urang, doakeun urang para kiai mudah-mudahan sing dipaparinan kasehatan, sing dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah, sehingga terus magahan urang ngarahkeun urang kana jalan anu dipikarido ku Gusti Allah. Amin. Ieu urang Bu panggih jeung kiai eta kauntungan anu pohara gedena. Komo sampai bisa sasalaman mah jeung kiai, komo sampai ngiri ngaji jeung kiai, eta untung anu gede. Sabab kunaon? Aya riwayat dina kitab Nawawi Syekh Syihabuddin pengarang. Riwayat ieu dicarioskeun ku sahabat Rasul Syekh Abil Akhbar. Aya hiji jalma hirupna polongo. Apal polongo? Kunaon musim kuring disebut polongo? Pelok sholat, pelok Jumat, pelok ngaji, eta nu kitu jelema polongo. Ieu jelema polongo sampai pae. Bahasa di urang mah tukang bobok, tukang tarok, liang tarok. Sampai pae hirupna polongo. Datang ke akhirat di bab titah aya parentah titah dibabetkeun ka neraka.
amal goreng nah berat keneh karena amal goreng. Kira-kira ke surga tak akan neraka ya? Itu. Baik-baik bisa nyambung. Ditimbang amal bagus jeung amal goreng mah berat keneh karena amal goreng. Ka surga tak akan neraka. Cerdas. Ka neraka. Datanglah parentah ieu jalma titah dialungkeun, titah diseret ka neraka. Dicekel ku jabaniyah eta jelema diseret ka neraka. Katara kerek dibabetkeun dihalang ku malaikat Jibril. Dihalang. Cik malaikat Jibril ulah waka diasupkeun ka neraka. Kaula rek nanya ulah ka eta jalma titah Allah. Naon pertanyaanna? Cik Jibril, hei Fulan bin Fulan, anjeun jadi ahli neraka. Mohon kaulah titah nanyaan ka anjeun. Nanya naon Jibril? Ari anjeun keur hirup di alam dunia pernah masantren tolabul ilmi? Jawaban eta jalma can pernah masantren tah can. Ari ngaji kalau pernah teu aya bahasa ngaji kalau teh ngaji nangeun murid doang. Lolobana mah konyer-konyeran. Pernah teu ngaji kalau Cik Jibril? Ngaji saminggu sakali, aya ngaji saminggu sakali. Osok minut tara Cik Jibril. Can pernah. Sabulan sakali, encan. Satahun sakali, encan. Cik Jibril ginaon be ya? Satahun sakali teu ngaji-ngaji. Saumur hirup sakali pernah ngaji teu Cik Jibril. Saumur hirup sakali. Tuh. Mulai ini ngomong. Laporan Jibril ka Allah Gusti, boro-boro masantren Gusti. Saumur hirup sakali ge can pernah ngaji. Kumaha Gusti? Kanarakakeun bae. Cik Allah ulah waka. Tanya deui, bisi mah pernah sasalaman jeung kiai. Tuh. Iya salam lawan bisa supaya kadenge jelasnya suara. Kalau bisa, ayo biar berat kalau jalan kumah tuh. Oh biar berat, balas laju tahu. Pan ayah suara teh ngeces, kata menjadi musik, ayah jeung vokal mah, yang penting mah suara kita jelas. Mun aing geus teuh deui laju tahu. Ditanya ku Jibril, hei Fulan bin Fulan, pernah sasalaman jeung kiai? Can pernah. Ningali wajah kiai di barengan hate mahabbah resep. Pernah teu ningali wajah kiai? Henteu. Rumput mengenai kiai teh. Sieun. Ngaran kiai, meureun kiai di dunia loba. Sugan nyaho be hiji ngaran kiai, nyaho teu? Henteu. Cik Jibril pohara ieu dia parah apa teh? Laporan deui Jibril ka Allah Gusti. Ieu jalma boro-boro sasalaman ka ngaran kiai ge teu nyaho. Kumaha Gusti? Babetkeun bae ka neraka. Kae heula cik Allah. Bisi mah boga babaturan anu babaturan nama pernah tilu ngaji atawa babaturan nama pernah sasalaman jeung kiai. Coba tanya cik Allah. Ditanya ku Jibril, "Mang, boga babaturan anu pernah masantren
babaturan mamang masuk ilu ngaji atau babaturan mamang pernah sasalaman jeung kiai? Jawaban eta jalma ari babaturan mah boga kula mantan santri kakara ke hataman Quran doang encan buku mah geus eureun masantren gawe ka Jakarta panggih jeung kami di Jakarta cacahan manehna cacahan masantren tah kula boga babaturan mantan santri dilaporkeun ku Jibril Gusti eta jalma gaduh cenah rerencangan mantan santri kumaha cik Allah Bril bejakeun ka eta jalma inni qad ghafartu lahu kaula ngahampura kana sakabeh dosa ti meletek ka meletuk dosana ku kami dihampura ti Gusti Allah ku sabab manehna boga babaturan mantan santri atuh komo urang mah ditakdirkeun ku Allah sok naik ilungan malah urang sok terkadang bisa sasalaman jeung para ulama malah terkadang urang masuk calik di majlis taklim babarengan sareng para guru urang ieu kanikmatan nu pohara gedena sakitu jalma ngeun boga babaturan pernah masantren doang dihampura dosana atuh komo makanya bisa hadirna urang di tempat ieu mudah-mudahan ngajadi sabab ngajadi wasilah urang sadaya dihampura dosa mudah-mudahan diukna urang di tempat ngaji mudah-mudahan urang ku Allah dijadikeun ahli surga amin ya Allah ya Rabbal amin cik orang dia aing mah lain boga babaturan deui kosok ngaji masa kali geus lah teu kudu salat da ku Allah dihampura ieu ai dihaja-haja mah dicekek eta mah maka doakeun ku urang para guru mudah-mudahan sing dipasihan kesehatan amin Bapak Kepala Desa aya RT Bapak Carik tadi aya sanaos mantan Carik di dieu doakeun ku urang Bapak Kepala Desa beserta jajaran kepengurusan desa RW RT sadayana eta dupang gede na ganjaran mabu eleh urang we ieu RT panggede na ganjaran lamun urang nu ngaji di dieu menang ganjaran 10 karung misalna RT mah 100 karung hidup RT aya RT aya ah beungeun RT gede pahalana RT lamun urang di dieu asup ka surga kabehan RT pangheulana ka surga daek misalna pula ku RT tapi sabalikna Bu lamun di daerah urang aya maksiat sanajan RT teu hadir dorakana panggedena kana rakana paheula bari pangjerokna naon sababna karena atanapi RT dia adalah orang yang punya jabatan anu boga aturan anu boga kebijakan di daerah urang maka apabila aya maksiat di daerah urang lurah sarajan teu hadir dorakana panggedena kana rakana ge pangge dari pangje tapi kan buktos RT hadir dina pengawasan berarti RT calon pimpinan asup ka surga amin teristimewa Sohibul Ma'had Nurul Falah Kiai Deni
alhamdulillah wasilah mantena sim kuring tiasa silaturahmi ka warga masyarakat kampung Kadumalati. Sim kuring teh tos dua wangsulan ka dieu nya. Keur basa tahun itu acara naon teh harita teh? Mudah-mudahan ayeuna ka dieu deui acara khatmil Quran para santri. Hebat. Rek jalan mana cenah ka haji cik nu jemput, rek jalan biasa apa jalan tol. Aku udah cik ulah deui. Udah jalan tol we cenah. Gagah amat cik ulah nya. Keren pan kadengena ge. Jalan tol. Ngeun bedana ngebul. Orang jalan pikeun. Sareng para santri anu khatmil Quran aya 14. Sareng cenah tadi ngobrol sareng Kiai Deni sakantenan salametan khotaman kitab Fathul Mu'in. Cikulah hebat amat Kiai. Doakeun cenah ka haji. Tah urang doakeun. Pertama urang doakeun pasantren heula. Doakeun ieu pondok pesantren Nurul Falah mudah-mudahan sing dilanggengkeun ku Allah ila yaumil kiamah, amin. Oke, mudah-mudahan tiasa mencetak generasi para santri anu jadi ulamaul amilun. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan, amin, wa nafi'an lana wa liman ba'dana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ma'had Nurul Falah ma'hadan mubarakan wa nafi'an lana waliman ba'dana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min jumlati ibadika sholihin wal muttaqin was salikin wal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil ikut dicekal buntut tadi ya harapan kena gitu kata orang tadi karena lu cekal dia tadi bisa kerejat baik. Oke, doakan para khatmil Quran anu 14 jalmi putra ibu putra bapak, mudah-mudahan ieu murang kali anu tos didoakeun ku guruna dikhatamkeun Al-Qur'an, mudah-mudahan sing jadi ulama sing pinuh ku ilmu anu manfaat, sing tiasa neraskeun perjuangan Rasulullah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pengaosan Fathul Mu'in selama sekian tahun dilaksanakan, alhamdulillah biasa dikhatamkan. Mudah-mudahan ilmu nu parantos dikaji, nu parantos diaos tentang kitab fikih yaitu Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin An-Maribari, mudah-mudahan ilmuna tiasa manfaat barokah kanggo anu ngaosna oge kanggo sadayana, amin, amin. Bi barokati sabdil masani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
sampai dihatamkan Quran, sampai didoakan tadi ku guruna, eta orang tua geus boga jaminan asup ka surga. Amin. Mana para bapak, para ibu anu putra tadi fatmil Quran ayat. Coba ngacung. Atulah SDC. Ngacung, jadi wae sebenarnya. 50. Sebenarnya, ngacung di luhur kali lah. Anu anakna khotaman ngacung. Tadi aku langsung akan tadi ngacung. Tah, Pak, ieu nu ngaracung ieu geus boga jaminan surga. Bisa tekadeuleun, ngacung deui, Bu. 1, 2, 3, 4, 14. 5, loba. Eta nu ngacung tadi anakna khatmil Quran, eta geus boga jaminan surga. Atau teu? Haji Ayong ulah bibisana ngajamin-jaminkeun surga. Belum tentu cenah urusan surga. Sim kuring lain lalagaan, lain ngabubungah eueuh dasaran lain. Aya dalilna, Bu. Aya keteranganana bahwa anak jadi ahli Quran eta kolotna geus dijamin jadi ahli surga. Mana cenah dalilna? Urang sebutkeun dalilna. Nah, jadi ini kudu juburna bae ya. Bisa jubur-juburan dia. Nah, surah haji siap? Dalilna ieu bahwa orang tua anu anakna jadi ahli Quran eta geus boga jaminan surga. Ieu hadis sahih. Man kana, awas ibu perhatikan, mungkin lamun kanu teu hadir bedakeun dalil ieu. Pomoat encan. Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Geus dibahasa kadu malatikeun. Digikeun dia. Man kana saha bae jalma, orang mana bae, rek orang kadu malati tah, rek orang pereweh simkuring. Kana yarju liqa Allah, anu hayang papanggih jeung Allah, ngarepkeun hayang panggih jeung Allah dalam keadaan aya dina ridho Allah. Paliyukrim, maka kudu ngamuliakeun eta si jalma ahlallah ka keluarga Allah. Cik Nabi ka sahabat bingung, pan ieu Nabi ngomong-ngomong keluarga Allah, pan Allah mah teu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga anak, lam yalid wa lam yulad, Allah mah teu dijurukeun atawa teu ngajuru. Pan ieu Nabi ngomong-ngomong jalma nu hayang salamet jaga di akhirat panggih jeung Allah kudu ngamuliakeun ka keluarga Allah. Bingung kan sahabat, naros ka Nabi, ya Rasulullah, cik sahabat, halillahi azza wa jalla ahlun, punten ya Rasulullah, naon Allah boga keluarga? Kumacik Nabi, qala Nabi ngajawab, naam, Allah gaduh keluarga. Bingung deh besok. Naros tiga Nabi, ya Rasulullah, manhum saha keluarga Allah? Cik sahabat, anu dimuliakeun
Dijawab ku Kangjeng Nabi, ahlullahi fid dunya, keluarga Allah di alam dunia, allazina yaqra'unal Qur'an, jalma-jalma anu tukang maca Al-Qur'an. Eta keluarga Allah ya para khatimin, ilah keluarga Allah. Sehingga cik Nabi, man akramahum, saha jalma anu ngamulyakeun ka para pembaca Al-Qur'an, faqad akramahullah, maka yakin Allah bakal ngabales ngamulyakeun ka eta jalma. Ai cara ngamulyakeunana ku nu boga harta ku hartana. Contoh, ieu tempat pikeun para pembaca Al-Qur'an. Urang boga harta dibangunkeun ku urang kobong. Atawa ieu santri nu keur belajar Al-Qur'an butuh modal, dimodalan ku urang. Harta teu boga, urang boga tanaga, santri ngabutuhkeun nyieun kobong, maka utanaga gitu. Atawa ibu-ibu mah santri keur khotaman jiga kieu rek khotaman Quran, butuh kana masak, urang ieu masak dan duit mah teu boga, maka eta jalma bakal dibales ku Allah, dimuliakeun. Atuh komo lamun anu jadi ahli Qur'ana, anu jadi tukang maca Qur'ana anak urang, maka cik Nabi wa atohu al jannata, bakal dibere surga. Berarti jalma anu anakna maca Al-Qur'an, anakna jadi ahli Al-Qur'an, maka kolot arusa model kitu geus dijamin asup ka surga. Kumaha urang anak can boga tapi hayang dibere surga, muliakeun pasantren anu memperdalam ilmu Al-Qur'an. Sedangkan ilmu diaji di pasantren kabeh sumberna tina Fathul Muin anu dihatamkeun kabeh ge nyokotna tina Al-Qur'an. Berarti ibu bapak anu ngadukung kana pasantren, baik ngadukung ku anakna di kapasantrenkeun, atawa ngadukung ku harta, atawa ngadukung ku tanaga, atawa ngadukung ku pikiran, maka bapak jeung ibu cik Rasulullah geus dijamin ngajadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisi mah Pak ku urang ka surga ku kitu doang. Salat urang mah belum tentu. Kadang-kadang pan urang mah salat ngacaplak hate mah. Heuh, awak mah salat hate mah mikiran buta. Bisi mah ku cara kieu, ku cara urang ngadukung ka pasantren, ngadukung kana pendidikan agama anu memperdalam Al-Qur'an. Bisi mah ieu ngajadi sabab urang sadaya jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Sarua Haji Ayung ge hayang dibawa ke jaga lamun ka surga, bawa kiai kula kana usaden ieu ka surga. Bisi eueuh kula di surga, wayahna kula tanyakeun, kemana cenah Haji Ayung eueuh di surga? Cik malaikat dina neraka. Kunaon di neraka? Pancina tukang ceramah geus eta mah hayang berkat doang. Ngaji ge hayang amplop doang. Tapi terus terang urang mah teu beugieun amplop. Bersina saumur hidup can pernah kadarus ya Allah. Benar Bu, walaupun lapar 1000 lapar teu hayang pulang ada halus sih. Naon atuh? Mending kana berkat jelas. Amplop betul betul.
Teruskan. Eta bunga tebu kurang dijamin ke surga. Eta nu ngomong lain Haji Ayo, Kangjeng Rasul. Haji Ayo mah ngabejakeun doang, nyundakeun doang. Mangga tinggal di kitab Bukhari dan kitab Muslim bahwa jalma nu ngadukun ka pesantren homo sampai anak nu bisa maca Al-Qur'an mah. Eta bagi saluntungan anu pohara gede. Hayang barokah ilmu anak urang hayang. Rek dibejakeun ku kula cara sangkan ilmu anak urang barokah bermanfaat. Rek diturut moal. Tuh apa aing moal kula capek-capek. Ieu anak urang nu ngaji Quran ieu sangkan ieu ilmuna barokah manfaat. Sehingga bisa nyeun pasantren deui. Eta kukula cara nak lamun dibejakeun rek diturut insya aya cara sangkan eta anak ilmuna berkah pan loba jelema pinter jelema bisa ngaji loba jelema maca Quran loba tapi kuluh teu dibarokahkeun mah boro-boro ka batur kumahna kita rok dipake tuh kan makanya aya rahasiana kabeh ge gitu jika orang buka tangkal kamu itu bisa nyadap nama mau jadi gula kalau jadi tuan gitu nah iya ge kula rek ngabejakeun kumaha carana ilmu anak urang sangkan bisa manfaat pikeun manehna jeung pikeun batur ulama rek riwayat ieu kisah nyata Bu kisah nyata turutan ya insya Rasul eta gaduh putri namina Sayyidatina Fatimatuz Zahra eta putri tercinta Kangjeng Nabi lain eta hungkulkeun turunan para habaib dirinya ditikah ku Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Nah, gaduh putra Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan mautna diracun ku jelema jahat nu syirik. Sayyidina Husain mautna dibunuh. Di mana? Di Karbala. Sayyidina Husain sakeluarga jeung anak rek berangkat ka daerah cik hiji riwayat ke daerah Mesir kali itu dipegat ku jelema jahat dibantai dibunuh kabeh sakeluarga anu nyesa hiji putrana leutik keneh nyaeta Ali Zainal Abidin ngaran. Tah sagede kieu keneh ieu. Kunaon eta ku jelema jahat teu dipaehan karena budak leutik ieu. Tah Syekh Ali Zainal Abidin gaduh putra ngaranna Ahmad Bakir. Lamun cik bahasa kiwari mah Bagir. Pan orang Timur Tengah mah teu bisa nyebut kop, lain teu bisa kebiasaan. Seperti bakolah disebutna bagalah. Sok dalam kaloka warung eta lain bakolah, bagalah nyebutna. Padahal huruf nama bakolah. Seperti Assegaf. Assegaf eta marga keturunan Habib. Padahal tulisan nama lain Assegaf, As-Saqaf. Karena teu bisa nyebut kop jadi disebutnya As-Segab. Kola jadi gola, kobla jadi gabla gitu. Syekh Ali Zainal Abidin boga anak ngaranna saha tadi? Astagfirullahaladzim. Ngadengekeun teh ya. As dengekeun mana ya? Cenah anak hayang barkah ilmu. Sayyidina Hasan gaduh putra Ali Zainal Abidin. Nah kata Ali Zainal Abidin berarti
putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain gaduh putra saha? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin boga anak ngaranna Ahmad Bakir. Sagarana Ahmad Bakir. Ingat? Sagarana Ahmad Bakir. Lah dia sagarana soal tadi gitu poho. Palingannya buludan terus, rajaban terus, pengajian terus, pas kajian salaki ge Terus. Tuh tapak apa? Osok mengajikan maju Pak. Osok maju ke salaki. Doraka. Aya manun ka salaki teu doraka, lamun monyongna pirituna. Doraka tah. Balik deh. Tadi mantum ya. Soalnya pelbi orang dia. Ali Zainal Abidin gaduh putra saha? Ahmad Bakir. Ahmad Bakir nuju alit kene. Ya segini umur 5 tahun. Sebelah ceng umur 10 tahun ceng. Baik lah umur 5 tahun. Pan budak sagede kieu mah majuna resep ulin. Ulin disebutna bau poe. Ambeun nyebutna. Hangit poe. Budak sagede kitu mah. Allah, kacapek. Tah Ahmad Bakir nuju alit keneh usia 5 tahun. Sok ulin jeung budak laleutik di lembur. Sedangkan budak laleutik di lembur lamun sore sok ngaji kalong. Jadi dia sok ngaji kalong kan dia kan nih. Nah, itu eta ge. Syekh Ahmad Bakir ilu ngaji kabawa ku babaturan. Ngaji ka Syekh Abdurrahman. Anu sok magaan budak laleutik eta Syekh Abdurrahman harita. Ahmad Bakir putra Syekh Ali Zainal Abidin kabawa ku babaturan ilu ngaji ka Syekh Abdurrahman. Tengah aja kabawa ngaji na harita pas palebah ngaji surat Fatihah. Urutan Ahmad Bakir, urutan Syekh Abdurrahman. Beres ngaji baralik kan kalau tika imahna masing-masing. Ieu Ahmad Bakir bebeja ka bapakna bahwa geus ilu ngaji. Bah, abdi tos ngiri ngaos sareng rerencangan ti Syekh Abdurrahman. Oh, cik bapakna atuh bagus, Cek. Ngaji naon, Cek? Cik Ahmad Bakir nuletik teh ngaji surat Fatihah. Coba cina abah ngadengekeun, hayang ngadenge hasil ngaji. Deng deh dilafadzkeun Fatihah. Pasehat bacaan Fatihah. Eta bapana nu ngadengekeun ngecelak cimata nangis. Syekh Ali Zainal Abidin teh bapak. Nangis naon? Kahiji ceurik bunga. Ceurik bunga kunaon? Anak bisa maca surat Al-Fatihah. Nangis kedua, nangis isin kunaon? Anak bisa maca Fatihah ari kolotna teu nyaho. Boro-boro nitipkeun ka guruna nyaho ge henteu, nyaho anak bisa beh isi Syekh Ali Zainal Abidin. Ieu aing pohara amat anak boga ilmu aing meureun teu nyaho gampang teuing nitipkeun maka guruna. Nangis Syekh Ali Zainal Abidin. Nangis bunga jeung nangis istri. Dipanggil istrina. Neng, cik Syekh Ali. Boga sabaraha urang duit kiwari. Pan Syekh Ali mah sugih, Bu.
cik pamajikanana aya cenapa artos opat kaneron mah pan sugi